Jadi awewe jeung lalaki pas Allah ganjaran di hareup serowe. Pangna turut ka salaki teh pedah turut ka Allah. Dan cek Allah kudu turut kan gitu padikunan. Ulah ujub. Jubria takabur ujub teh tenang pira ku aing teu ka surga ngaji getol, salat getol, kurban geus, kawin geus. Pira ku ka surga tah eta ujub. Biasa we tengah ku derajat. Udah jadi kiai na sapang kiaina. Jadi kuasa pangkuna cacak RT sapang RT na. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dicarioskeun. Ruya geus nyarioskeun Sa Ibnu Abbas. Anau sayana kanya Nabi sallallahu kala ngalika kanya Nabi arwahu suhada'i ai pirang-pirang rohna anu mati syahid atau suhada eta pi ajwa pi tuyuri hudri hadori ya bahasa Hindu dina beteng manuk anu hejo sapalih beteng teh dina telih nya telih manuk anu hejo dua-dua anu dibalikeun anu bulak-balik ieu tuyur anharul janati kabangawan surga watakul jeung adahar ieu tuyur min samarihatina buah-buahan surga watawi jeung manis-manis surga ilakona dilin kana lampu mu'alakotin digantungkeun ilakona dila da gitu kan sorry mu'alakotin kana pirang-pirang lampu anu digantungkeun bil arsi di hanapeun aras wanan wari bisadaya tamu asirun nisa eling-eling pagolongan awewe eta nakumun mengon abdi sadaya alaihim kanu kabeh aya pil khadamati tegesa ngaladenan wanayinuhum jeung nulungan abdi sadaya ka ieu rijal kabeh rijal alaihim ka rijal alama kana perkara hum ari rijal kabeh ari perkara Bakulu ngandika dia musonib nahnu lapad nahnu eta mubtada wa jumlatun nakumu ari jumlah panakumu eta barang mubtada Bakulu ngandika musonib wa asyiru ay lapad masyiru eta mansubun ila sabkeun ala disasi karana nangtukeun ala hasil tersangkutan kaula masyur nisa kana pan masyur nisa pamalana maka tetep eta kabdi sadaya min dalik tina eta ganjaran jihad ay ajrul jihad tegese ganjaran jihad bil jarhi wal qatli kusabtatu jeung maehan
geus nyarios Ibnu Abbas sanyana kanyang nu sasama teu sandika ari pirang-pirang maroh suhada teh eta teh aya dina telih manuk anu hejo usap bolak-balik ka bangunan surga nu dalaharan eta tuyur teh dina buah-buahan surga jeung kaenakan surga kana lampu digantungkeun di harapan aras itu diibaratkeun dina pada sunah kalimatana seperti itu wa nanu ma'asyirun nisa wa nahnu sedang naik kuring teh sadaeta tina sapi golongan awe anu mengon kuring sadaya di eta lalaki kabeh girijal kabeh tegasna ngahodaman gitu jeung nulungan abdi ka rijal kabeh kana perkara hukum kabeh tetep alai tepuna perkara tayyib musonib nyaurkeun ieu lapan anu teh mubtada jumlahna kumu jeung khobarna tema sero tema asyiro eta jadi nasabkeun nu ditangtukeun masulisa pamalana maka teu aya teu sadaya min dalika tina ganyan jihad birjari qatri usam tatu jeung maehan pakola ngadika Rasulullah sallallahu abligi min laki tanisa'a anata tajawja wa tarofa bihaqihi abligi nyumpuran anjeun abligi nyumpuran anjeun awewe man kajama lakita nu mangeun anjeun anisa kawe abligi nyumpuran anjeun man kajama lakita nu mangihan anjeun anisa kawe anato ata sayana bakti turut aja jaka salaki watro jeung aku bihakeun salaki ai kroro tegas ngaku bi kaya salaki eta ya dulu ngabandingan ieu taat dalika kanu kabeh ayo masyhur tegese nyaruaan ieu taat bil jadi al jihad kana jihad kaya ku jemon ieu taat maka mau kana maka jihad wa qailun mungkinun yang sadik anu mungkin man ti jalma ya alaun mikir jalma kana eta ka eta si jauj aya kana taat aya taat ta jauji kana taat ka si jauj salaki wa tarabu jeung aku biakeun ka salaki dawan kanjeng Rasul nyumpun anjeun awe ka jalma nu mangian anjeun awe ngumpul anjeun ka jalma nu mangian anjeun anisa ka awewe anak toata jauh jasanya bakti ka salaki bataro jeung aku bihakeun hak salaki ai kroro bihi tegese ngaku bihi ka eta salaki
eta ngabandingan karena jihad. Ti jalma anu migawe si jalma kana eta toat ka salaki. Jeung ngagora ka salaki berarti mun urang hayang mun awewe hayang ngabandingan kana jihad tinggal turut ka salaki. Kan hakna salaki nu wajib dicumpuran ku awewe ku pamajikan. Otak kamar muskana pun teh tumaros istiqa kaya Rasul Gusti Aisyah jihad istri ya istri mah dan jihad mah khusus ke laki jadi imam di pimpinan atau istri mah tak aya kamu orang hayang ngabandingan kana jihad salaki geus taat ka salaki turut ka salaki turut kana hak-hakna salaki nu wajib dicumpuran ku pamajikan. Tadi mana turut ka salaki taat maka eta berarti termasuk jihad sama ngabandingan ganyara jihad. Tobroni kalau ta'ala pisah Nisa lirijali nasibun mimak tasabu walinisai nasibun mak tasabana lirijali sabun bisababi ma'amilu na jihad walinisai sabun mimak tasabana min hebdi parjihina wa ta'atilah wa ta'ata jauhina. Sadawan Allah surat Nisa tetap laki ari bagian mimma tina perkara anu kasab arajan kabeh lalaki. Jadi ngitung kasab dan ngitung pagaweanana hartina al-uzabil masakot ganjaran kumaha kamasakatan buruhan itu. Wa nisa'i nasibun min kasabana. Tetap kawe ai bagian tidak perkara kasabna di kurang begitu. Ai jali tetap laki sabun ari ganjaran kusab bisa babi ma'ami kusabab perkara pigaweana eta laki teh jihad. Wa nisa'i sabun wa kasabana min hibdi purjihina. Ai ganjaran deui tetap kawe tina perkara anu ngasab bae tina rasa parjina. Wato atilahi jeung taat ka Allah. Wato ata jaujiha jeung taat ka jaujina taat ka bojona eta atapi kasrakena eta. Dan jadi ngitung kumaha kasabna itu secara dohir maujudat. Aya kata mujidat mah ngitung kana keikhlasan amal. Sanajan bakti sanajan turut ya itu ikhlas mah moal majur moal diganja. Kita mau menang pahala mau menang buruhan jauh karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap angar kudu ikhlas. Moal teu moal ikhlas ya hatena apa kan ikhlas. Karena ilmu ikhlasan tetap haji bab ikhlas. Eta nasibun wa kasabun. Parujulu ayaki wanisa jeung awewe bi ajri bil akhirati tasawun padarik. Ari awe jeung lalaki dina ganjaran di akhirat saun sarua. Jadi awewe jeung lalaki masalah ganjaran di akhirat sarua. Tergantung amal
ngeunaan kana sarajeng rukun tur ikhlas bari maripat ka Allah. Sanajan amal hebat, sanajan loba, tapi lamun teu ikhlas teu barang kumaripat ka Allah, geus bener. Dasarna maripat ka Allah bisa ikhlas tadi. Nyaho ka Allah, saurang mun nyaho ka Allah, main apa? Berenang ke ka Allah. Da eta mah ukur sabundo hirun ya. Taat ka salaki awe sabundo hirun. Aya kata ka Allah. Pangna turut ka salaki teh pedah turut ka Allah. Dan cek Allah kudu turut kan gitu parikunan. Di maripat dasarna. Wa dalika maka isaun ana hasanata takunu bi asam salihah yastawi bidzalika rijali wa nisa. Saena kalusan eta takunu kae kalusan bi asam salihah 10 misilna kalusan. Yastawi sarua bidzalika rajul Pidali kari jali wanisai dina lalaki jeung dewe sarua. Dia bisa saliha 10 misilna eta secara dawan hadis. Tapi da ai ikhlasna jeung maripatna hebat mah kadang bisa dilipat karena 1000, karena 100. Hak prerogatif Allah itu mah secara suket hadis, tapi ay Allah ngerasakeunana ridho mah ka Allah ka jelema migawe amal kadang dilipat 100, kadang dilipat 1000. Mah Allah anu gaduna ngajarna keburuhan. Wa panduri jari ari kaulana lalaki anisai ngarehkeun ka awe teh inama huwa angin pastina eta rijal di dunia kada nyakitu seperti perkara kalau nikah seperti Sarbini kitab sini tafsir Sarbini lain Sarbini apa aja tukang bata Sarbini Syekh Sarbini ulama besar Allah. Wakana jeung kaayaan ala sali senalir dalu ya kulo ngade kayali saruhi soliri jali ari kagorengan sifatan pirang-pirang lalaki aya sifatim tegas sifatan lalaki kabeh khairu sunisai ari kalusan sifatan awewe eta buhlu kuman alias kopet merepet cap jahe keken pengkene buntut kasiran untuk sinana loba nyata sifatan kopet mah bipatil bae patakeun Pak bahru maksudna teh walhaq bakhulu al-mujamma wajibkan hiji abi domin tadi domahkeun jeung sukun jadi bukhlu maca bisa bukhlu bisa bakhulu gitu bahwa ieu bukhlu atau bakhulu eta manusia ini nyegah anu menta mimatina perkara yabdulu anu leuwih perkara wajahu jeung jahu wajah ujub air ajabu binafsi terus ujub kana diri ujub ari ujub mah geus kayakin kana berhasil ujub mah ngayakinkeun hasil mata gini ibadah ulah ujub ria takabur ujub teh tenang pira ku aing teu ka surga ngaji getol salat getol kurban geus kawin geus
Pira pun ke surga tah eta ujung. Pira ku aing geus loba amal teh ke surga. Ujung. Airia deui, aria mah aya unsur hate cenderung kalian apa? Ka makhluk. Aya unsur anu talu ka makhluk hayang ka puji teh hayang ka alam. Pokoknya ibadah teu ka aya unsur ka makhluk itu teu ka Allah. Iya. Eta teh bahaya. Eta kabur kaum nya ngarasa diri hebat. Eta kabur mah kaum ngarasa diri hebat. Ngarasa diri boga ngarasa diri boga derajat itu takabur. Sabar kita kabur tamado aya taun itu boga hate teu ngaku gitu hate boga derajat. Biasa we teu ngaku boga derajat. Da jadi kiai na sapang kiaina. Jadi kuasa pangkuna cacak RT sapang RT na. Baru ka bawa ku tugas jeung bawa ku gawean. Itu ngaku hate boga derajat saeutik. Teu Kamu takabur mah hate ngarasa boga derajat aing teh jadi anu aku aing anu tak gitu. Jadi aku hate boga kemuliaan asa mulia kabur. Itu teh maling sifat Allah. Tetap panggedina pambaksatna bangsat kita kabur mah. Termasuk musik kok. Wajubnu borangan. Ae doi puluh kolbi tegas selama hate. Tanu borangan mah hate sampai yakin hatena nya. Teu yakin hatena teu borangan kan teu yakin. Hatena sieun teu dahar, sieun teu bakal sieun. Itu berarti pun hate teu yakin ka Allah. Padahal segala perkara dijamin ku Allah. Penting urang mah ngalakuin syariat terus sekemampuan berdasarkan ilmu geus ka tangih urang geus paham. Urusan hasilnya Allah mengatur. Eta berarti borangan. Borangan teh lain berarti gini kana bala sieun. Termasuk kuir eta mah ciri kana normal basariah musari. Bae ke borangan teh maksudna borangan sieun teu dahar, sieun teu meunang rezeki. Yang pokoknya yakin ke Allah masuk orang. Bakal sieun sehingga kopet oge termasuk zaman ulah bakal sieun sabab bising teu mahi bising kana urang kalaparan bura-bere ke batur teh termasuk bakal sieun. Teu yakin. Padahal zaman berehan mah ku Allah bakal terus dipupuruk rezekina. Dan seketerangan oge mun anjeun hayang rezeki siga sedekah. Bukan teu boga rezekina, pan sedekah tilu rupa. Man kana humalun pada sedekah malihi. Man kana kuatun pada sedekah bi kuatihi. Wa man kana ilmun pada sedekah ilmihi. Mun anjeun ayeuna boga harta pek sedekah ku harta. Lamun teu boga harta da boga kakuatan pek ku kakuatan sedekah. Kakuatan teu boga dalam mahleus letoy. Eut aga budayut, eut tanaga ku ilmu, boga ilmu, ku ilmu sedekah. Tak para kiai termasuk tukang sedekah, tong di aftar sedekah, aya ngablam-blam ngajar. Itu mah sedekah eta. Rata-rata warga masyarakat awam teh nyahoan warga kiai teh sedekah. Ngomong geus kita sedekah antara eta ngomong teh sedekah wadanya ku ilmuna. Asa ikhlas tapi hatena eta ikhlas mah parahayang kapuji kitu kieu.
malah hayang menang pamor tercinta kemuliaan kalau misalnya betul ria dan salat maliganya salat kon tadi yang gitu di salat teh nu mana we anu urang bisa di antara tilu eta tak lah zaman sedekah kalau bakal dibere terus lebih loba deui pendidikan tak zaman wanian mah zaman brot ke aya tenaga siap ilmu der itu zaman wanian disebut lain wanian gelut atau perang begitu mah oke paina man atasna wewe idakana di mana kaya na wewe eta bahilatan kuman apa dot ngaraksa wewe malah karena harta wewe wa mala jauh jeung kana harta salakina eta wewe disebut pemajikan teh bojo alias bojo idakana di mana kaya eta mar'ah wewe teh eta majuhatun mujahawatun mulu kungkung antara nabi ayat mutakabiratun tegasna majuatan hobarkananya aduh salah majuatan kumulungkung ayat mutakabiratun tegasna gede istan kapat maka nyegah etawe ai imtanan tersagawe min anta kalama tina sanyana ngomong awe ayamar atau sawe kula ahadin kasaban sawan sajibi kalamin layinin muribin kana caritaan anu leuleus lembut anu sopan santun anu tumiba aya muakin pituhumati tegasna tumiba nya cipta gorengan dia cipta anu gorengna tidak kelakuan goreng gitu. Wa idza kana tibna kana weta jumanatun kecing teh borangan teh apa tadi artinya jibnun teh mah jibnun ya jubanatan ima berarti muanas sawe yang tira muanas wajah kanat jeung di mana kana weta jubanatan kecing borangan sarua aya doi patur kobi tegasna lemanahan teh wal absar leuwih absar eta jubanun biduni ta itu otak paparokot maka sieuna awe parikot atau parikot bacanya bikasir roh ai hoppa tegasna sieun awe min kulli sain tina saban-saban perkara palam tahruj maka teu kaluar awe min berarti hati mana awewe aya mali komatiha tegasna tempat cicingna awewe watakot jeung ngajawan awe aetas danibat terus ngajawan awe mawadi atuhami kan tempat ciptala tempat goreng ayeuna tegasna tempat nusok bisa ngegoreng artinya tempat perpitahan sok jadi pitah hipatan kana arasieun min jojatina salakina ta'awewe pa'alus-alusna lah pausa sifatan lalaki tegasna sifatan lalaki ari pa'alus sifatan awe nya taborangan nah itu sifatan ayeuna Sari solin cek Ali Pradanu
Jago ngali. Sargi solin ai panggoreng sifatan laki sargi soli jali gitu. Ai panggoreng sifatan lalaki pang alusna disifatan apa wae gitu. Jadi lalaki mah goreng nang borangan teh gitu maksudna. Tapi emang halus nang borangan teh. Borangan teh ngalaksanakeun kagorengan karena ngaraksa harta jeung jasad jeung sagala pokona mah. Karena sembuh salakina gitu. Seperti awet kumen kopet halus kerawet mah tapi dia laki mah goreng sifatnya gitu teh dia halus nah sabna sabab da emang titipan kalau laki dititipkeun lamun aya mahana berehan teh pararugu oh nyangka teh jeung salaki akhirnya goreng maksud kumet didinya kumet tina nyegah jalu atau pemana temah barang tanpa izin salaki izin salaki mah ya sebenarnya atau pemana temah borangan halus karena mah sama asina salaki bisi benuk sin salaki bisi terido tak itu karena laki mah dar laki mah laki lakinya pimpinanan eta sifat laki goreng seperti kitu tehnya jabdun teh krem halus gitu. Tapi maksud halus ininya pain lamarata ida kanat bakilatan hapadot malaha wa malah jojiha gitu. Senawe teh di mana kayaan kumedna teh ngaraksa we kana hartana jeung harta salaki gitu. Jadi mana kaya eta teh majuhatan takabur teh maksudnya dirinya teh nyegah istan kapan nyegah karena saritan-saritaan kasai jama keomongan anu lemah lembut anu sae supaya ente tunggal karena sampai goreng mun takabur teh jijigaan padahal takabur teh mana kecamatan kumantar paul kasih bising jadi fitnah kabatur sehingga sakit kena ngaraksa pokoknya karena hartana dirina karena itu ngajaga tina kehebatan sarakina gitu. Kalau di rumah tangga halus gitu. Jeung di mana kayaan ayeuna aya borangan eta bagus gitu sabab sieun tina sakabeh perkara teh jadi fitnah anu karituna kan ngariweuhkeun ka sarakina kita ngaraksa tina sanes kanten karena itu turut ka salaki terus teu kaluar ti imahna ngajauhan eta tempat sangka goreng sangkala karena senko salakina itu bagus yang kita emangnya bagus daripada yana wanian begitu tungtung napan anggar pemajikan sasa kan goreng-goreng ting ini seru danana ya istri nanti sakar teh oh istri anu paingan oh mana anggar salakina kena anggar sok lumpatin kapuh kan Wakolangan dikasa Daud alaihissalam almar'atu su ala baliha kahamli sakilin ala sahil kabir wal mar'atu soliha katajil murosi'i bidahabi kula maraha korotnya ayanuhu biru yatiha cek Daud alaihissalam almar'atu su'i
atamar itu suku jadi sifatnya. Ari awe anu goreng. Ala mereka salakina kahamri sakili seperti pawaan gurah. Seperti nanggung anu ala sehing kabiri kaki-kaki mau kolot almanatus solihatu rayu soleh kata jil murosi isa kursiu tebera seperti kan makutan taretes bidabi kumas ulama rawa keningali katawe silaki katawe korot bunga naon ainu kuratu ainihi gitu ya bunga koran buana silaki diriatiha kuring rene tak awewe cek Daud salam awe nu goreng mah barang kasalaki seperti nganggung leburan kaos kaki wis kolot udah sawin kolotnya boro-boro berat mah barang ngos-ngosan kolotnya disebut agak budak itu tenaga geus penyakit B5 B4 B5 kapan boson batuk boyot burut gitu bongkok deh rimanya deh tawat bongkok padahal engok nah bengkung jika berat pembawaan aja da orang kan buahan berat sebungkung aki-aki ke sekolah letak awe nu goreng beri pekerti mah kasalakina berat langsung istirahat ngadunya kakolotna aduh kumaha teh teh berat rumah tangga teh cara kieu eta mah hampang berat kumaha anjeun nanggung mah berat itu tuna cangkeun bahasa gituan tapi itu tergantung itu keimanana ikut iman mah kerketkeun wae sabaran wae sugan da boga ganyaran kanya Ayub saya sabar segan ai sabar teh pan itu sabar tina kanyerian ti makhlukna merek pemajikan rek saha wae cek khatimul asom eta pan termasuk cenah nyicil sakarat mah sama teh aya 4 perkara matanya aya maut ahmar maut bulu aya maut aswad maut hidung aya maut abyan maut bodas aya maut ahdor jadi maut teh opat atau urang we kanyerian teh nyicil maut teh tadina maut teh aya 4 perkara maut arba'i solin minal mauti mautu ahmar hiji maut beureum kadua maut hideung katilu maut bodas kaopat maut hejo opat anu maut beureum mah nyaeta mukhalafati nafsi anu mujaratu nafsi sabar teh itu termasuk maut beureum ulah maut beureum teh berarti teh jamak ke merangan kasabaran sabar sagaras kanten kajadian dina kahirupan dikalketkeun kadua maut aswad mah nyaeta ihtimalu nafsi menanggung nafsu artina menanggung pilara menanggung kanyerian kapurihan dina kahirupan boh dina wae eta maut aswad tetap maut hiji maut beureum nyaeta sabar tak menjama enak anu sabar termasuk eta maut ahmar maut ahmar teh jamu sabar tak jadikeun dina diri teh 4 perkara gitu jadi maksudnya makilah diajar maut memang maut gitu diajar memang maut orang mah memang maut geus maut ya ajar maut
Tapi maut teh ulah pada maut. Pada tepang lapat mautnya. Jadi maut ahmar. Maut ahmar teh nyaeta nyurayan hawa nafsu, cek nafsu ngobrol kieu kaketkeun. Mung salat paksakeun, mung ngaji paksakeun. Mung ibadah paksakeun, teh maut ahmar. Nu kada maut aswad. Maut aswad mah ihtimalu nafsi, menanggung nafsu, artina menanggung pilara. Pilara ka urang sing sabar, pilara. Ujungna kabeh sabar nya injina. Menanggung pilara, nyeri sabar we. Sate kapola teh ngapiri usahakeun so biasa. Nyeri teh jadi teu nyeri. Sabar. Eta teh sebutan teh maut aswad, damai maut teh urang geus maut aswad juga. Mas maut teh maksudna menanggung pilara sabar. Itu jadi pengaruh lah kepada. Tapi perlu latihan ya. Tak jadi santri mah kita keur latihan hirup di masa akan datang. Hebat-hebatna serah terserahna masa akan datang tergantung sekarang lagi jadi santri. Apakah sabar menghadapi sesuatu keri kobongboh kanyerian tidak naon wae nu alap jadi kurang atawa merangan hawa nafsu nu ayeuna kurang perlu perangan gitu. Loba kanyerian tina kurang dahareun tina nu kanteu teh perhinaan tina kumana nya ti makhluk sabar dikuatkeun eta engke bakal hirup di masa datang teh geus jadi biasa teu ngawagu geus biasa teh akan gitu. Tah anu kacida hebat mah anu perlu kurang di biasakeun mah ieu tah maut abyan sabab ajuku ale juku nanggung lapar. Santai we nanggung lapar teh mah urang nanggung lapar pemain bakal bulan puasanya berlatihan maut bodas lapar menanggung lapar teuing beuteuh. Entak puasa teh aya istilah niat kuring mah puasa siap menghadapi lapar beuteung, siap menghadapi hausna dikorokon hausna payang leuweut. Eta disebut maut abyan nanggung lapar. Kurang dahareun lapar teu sabar adatna. Nu terakhir berkapat ahdor, jadi maut ahdor. Tolhuriko Badwa anil batni. Jadi ai maut ahdor mah tinggalkeun kagindingan lah gitu nya. Badohanil ba'di gitu. Tidak salah jadi sabar hate tinggalkeun kagindingan pakaian, tinggalkeun kamewahan, tinggalkeun dan gitulah kehebatan-kehebatan dohiriyah. Tapi lain berarti ulah giling kan giling ge tidak aku giling biasa-biasa we gitu. Teu aya pengaruh kepada giling kepada baju halus silegeng jadi gitu itu kalinya jadi nambah. Itu disebut maut ahdor. Maut ahdor mah sabar hate ninggalkeun kaginingan ninggalkeun kamuliaan terutama hatena teh. Dohirna deui biasa wae maksudnya mun nader lagi mangih kagining kehebatan atuh hebat biasa ieu. Kamu biasa-biasa nih tegana gini yang penting beli orang ngan ulah hari kasedan teh menyusun itu ge anggarai ngajaga itu namanya manusiawi seperti model bersih rapi jangan tergini-gini gitu itu sapali maut wayan bagi ayat lugulaha anta ripa annaha kal mamlukati jauza wallahu a'lam bishawab.